Wak. Nah sorangan naik kamar barudak Yang sorangan pan si Japre jeung si Kae beukan nyaraba ini. Sing seunaun pocong hideung teh geuning. Gua tuh aku pocong kayak yang sieun, gua pakai yang lompat sarwana. Pan si lain oge ngacir harita teh beberapa tekan atuh. Urang mah tuh da tama era we wah lompat urang ku urang hantu. Sarua deh pake ngargaan batur ngacir menyaing cicing we sorangan mah atuh. Gua tuh ayeuna urang ya. Ayo ka tempat nongkrong biasa, gapleh. Ayo. Ka batur. Teleponnya tuh baru dah. Sak we kual. Oh. Satu. Ada panggil. Halo? Weh, Dak. Biasa gapleh di balai ah. Oh, siap. Siap kok orang tadinya. Oh, siap, tunggu aja. Waalaikumsalam. Yo asup. Ban. Oi, siapa dia? Beneran nih? Dia baru dak nelpon kita bijil. Ayo peng, cuang bari nyaritakeun ngebas urang disaring-saring pocong teh. Tapi ketika cebur geura. Serua aing ge, jadi hate aing ke modal-modal teh motong isieun nya. Nyaho. Ya Pak, cuang ke barudak. Yuk. Ya urusan. Sok kuruy lah. Lain, si lain pas kalah sampainya ke mana? Aduh, aing ribeuteung euy, aduh. Kuat. Dewek di lembok pocong hidung. Mainan di mana lu? Udah di itu, gua rasa aku. Anu bener. Benar. Bener kayaknya beri-berian euy anjing teh. Eta pocong hidung itu teh. Tahu teh ini teh. Jauh tukangan. Sanana kitu. Belak-belak. Sanana alus anjing. Woi. Bro. Woi, bos. Wis tepan. Sini aja ngocok kemarin. Ayo. Ayo Udah lah, marana orang pelakuan itu euy. Urang telat saya cing mah. Tadi doan ayo. Tewe, tempat teh. Ayo. Wah. Dah. Ngembul euy. Nunggu euy. Mene jam-jam acan lo bahasa nungan itu pasien-pasien acan aing siap ya alat-alatnya aing mah hanya alah keur kieu mah aya pasien pencet orok ditarima mereka aduh ya sanungannya numpuk Punten, Pak. aya naon jak datang ka dieu ka abah. Iya, Pak. Lebih teh hayang payu ka awewe. Jangan tong boro-boro ujang. Abah ge duwe ka ina cenah kawin itu jang. Wah, tong wadul ya. Serius ya? Kalau tuh jangan orang usahakan ku abah. Kayak. Tuh, jangan enak bensin teh. Nyanak ya? Sok deui tunggu teh. Asin tanjang, asin tongkol, eta orang asin. Jang, dedo anjeun, aya di Pakulon, sok we ke. Ujang ulin ka Kulon, panggil nebukna pondok panjang, tapi dedo anjeun mah. Iya Jang, aya bakal ti apa? Ku abah bade di pasihan ieu jeung. Ieu ku Ujang dianggot tamas 3 hari sekali. Tapi kade macam mulai dipakai ombeknya. Yuk sok sana. Jeung ieu aya hiji deui. Ieu nu namina pucuk gedang. Ku Ujang simpen di kolong bantal Ujang ya. Sok sana. Sok banyak. Pak.
Iya. Yang meser-meser komanya. Ya turun. Coba sing hasilnya jam. Allah, iya lumayan aya panglaris, laris. Mudah-mudahan aya deui eta pasien jelema gaglok lah. Alhamdulillah, tungguan Bapak. Pelan cenah kotor kan. Apa yang dibawa tuh? Kalapa. Oh, hapak beruntungan eta orang dinya. Satu dokter lah jeung dewek bola. Buru ya do. Ada siap ngocok. Ngocok. Si jago ngocok anjing juga aing ngelelah lalapan bang bikin ngocok. Lah. Ngakeun nama lah. Pasang euy. Luur keneh euy, anyar. Mun tina seng ini pantes Misal wae leungeunna. Waduh, goblok. Sok. Nah bener mah nya balak bener bola. Kosong heula sih. Balak kosong mah di mana-mana ge. Sepat geura. Cuma waduknya salah ngalung ini. Bau deui atuh. Can waduk tuh. Balak 5 mah di pakaran ku aing can bebaung mah tah. Hamid euy. Anjing masih ngelopok naon ngelopok spiteng gitu ya. Aing ronda ka mana euy? Aduh di wae. Si telepon ku aing tadi teh. Geus. Heeh. Kayak mau kadang. Ronda apa? Oh, salah dia. Nah, Oh, blok 4 biji bangsa. Iya. Ronda jiwa. Aduh, mate. Nah, udah luas gitu. Melakek anjing. Kada matang juga teh pocong deui ka. Betul ini pocong. Ai tadi si ieu disiksa naon pocong hidung ai. Wah, lu benar. peng. Kasih ini kan. Di mana euy? Tapi urang mah kabawakeun wae ku ieu lumpat mah. Ningali. Oh, siapa? Pamor yang mana anjir? Sarua aja kurang sih bawakeun kieu orangnya. Woi, mun nak kabur. Sing-sing mana ge? Urang ke ngising. Modal urang mah wasing. Juga teu urang moal ya kan. Urang kan sampul. Aing mau di tang gitu euy. Woi, Bos. Iwan kebeneran euy. si mana we? Corona ada dia lah. Hah, si dukun? Hadir lah, ayo. Beneran, gua kebeneran. Anjing, mana mau tak? Dek kangen sih. Naon eta? Angan gedang mana? Teuing ieu Oh, ubar tuh dukun. Bar. Di. Ain, ieu. Dukuna eta di bawah mana we? Aing keur boga masalah jeung barudak ieu. Kalau aya gitu Anteur bisa teh. bisa Jago tuh eta dukuna. jago. Mujarab pastinya. Gimana? Mujarab. Setuju lah mending urang cong ka dukun aja. Tambah penasaran euy. Penasaran, euy. Soalna kabeh anu disingsieun. Patungan aya nama lah. Ayo lari. Yuk, Patungan banget. antarnya. Antar. Ayeuna keneh lah. Ayo dol pikir ke cebur ah, ya pur. Tanya. Kemana? Mereka sawah. Mereka sawah. Kade ah terus soranganan kieu. Naon? Pocong hidung lah. Aing cekek koe guys, pocong nege. Sok ngomong orang Hidung saya baca Sompral pisan. Salah, digeberkeun teh zaman Presiden Karno ge eueuh nu kitu. Oh, kade wae nya omatnya. Kade wae omar. Kade sia. Adanya di Jawa lamun aya nu kitu. Kumaha papegat? Hah? Papegat ah kembali. Wah, tuh naon ieu? Kawung. Panas teh tuh. Kawung kamari mah dia. Dia tuh kawung. Waduh. Wah. Wah nu kieu, pan bageula bau nu kieu. Jadi anu kieu. Wih. Goblok. Mogok motornya dia terus lurus deh. Bensin aya. Modal euy. Sama jadi buluk anyut tuh orangnya. Mau
Kunaon? Uang dorong atuh. Mang, yo motorna tinggalin. Apa lah bokus ya? Kulum kau dia ada motor butut, kulum. Lah, oh ya kieu biasana randa hungkul muka Facebook teh. Nengan rada herang-herang Duh, ieu. Oke. Pak. Aya naon ja? Iya, rencangan proyogi. Oh, berarti perlu. Ya. Oh, nya mangga sok we, sok dia lebat gitu di warang lebat teh kali. Ya pada esok. Kumaha ieu? Proyek naon? Kieu bah, abdi teh kawakilan pusaraya rencangan abdi. Abdi teh sarencangan sok disieunang we ku pocongnya. Nya bah, abdi gitu hideung. Aya mitos pocong hideung. Oh. Seueuran Kang sanes abdi wae. Tahun mudah mugsugan gitu akan biasa ieu. Abah biasa mah kira-kira ngalawan eta pocong hideung. Biasa kalau Bener, kayak Bang. mah. Kita di paling mana? Pocong. Abi mah di Pakiringan bah nuju modal. Oh. Rupi-rupi Kang nyisiranna teh. Hampir tiap jalan mah disering-seunan wae. Kayak orang pelang laku apa? Oh, gampang tiasa ya malah asal arti we. Oh, tenang bah. Tenang aya masalah artos mah Kang, bari ku beas, bari ku parege insyaallah gaduh lah. Kan nya wayahna sana eta mah. Nya pangusahakeun nya. Itu berhasil. Baru Wah, buat tuh kuat mah lawan pocong mah. Kumaha bah? Ieu pocong ieu rada kuat oge. Wayahna, bah, wayahna pisan, bah. Besok sabaraha wae dibayaran bah nah. Geus kieu aya nama. Oke, pas malam Jumat Kliwon Ya. ku Abah anjeun-anjeun sadaya ditungguan di itu di tempat nu ku Abah geus disayagikeun. Siapa? Syaratna nyaeta nyana rokok sampurna mil sareng kopi hideung 2. Bade ngopi bah. Kewe kumaha Bang he? Kitu unggul bah. Syaratna kitu unggul. Gua nomor HP we mah mari we kenging hubungi Abah tempatnya di mana-mana. Mohon siap. Coba tuh bah, seratkeun bah nomor abdi bah. Ke ku Abah di WA nya. Siap bah. Sabaraha nomorna? 082 bah. Hiji we teras kali mah duwi kaberes bah. Tah gitu. Terusnya Terus ya. Kewe aja bah. Siap. Mun mangga wae bah. itu banyak banyak. Ya siap. Ayo. Naon deui jangan ka dia? Eta mah bengsi nabi mah. Nya apa hilapnya? Siap. Kakak radek kan aya pasien. Pikeun ka bensin ditetanyakeun. Eta ripuh dibanding 2000.